aya tanyakeun ke bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam tak gitu kira-kira bapak mau ambek pakai ambek teh bisa ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapak geus kumaledang di dunya ai bapak Nabi Adam lain lamun bapak ngaku Nabi Adam kapan bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan sing jawab ya butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we kabatur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna tak ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ributan teh jadi diskriminasi itu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh kaing jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can di bejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na atuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah hayang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek itu kumaha halus jang halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal
kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, bapak terus kumelendang di dunya. Kumaha ieu? Kapan dewek oge turunan tidinya? Turunan Nabi Adam? Heeh. Ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul. Aya dina sagara Siloka. Ngancik dina pasir Silib. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar, malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning, pajarkeun paragi usaha, paragi dagang, padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi itu. Hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu. Bumi na lain Semarna. Ai Nabi Adam dijieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Euy. Allah anjir kayaknya. Da dewek babacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong 3 mili. Uluh. Artina meureunnan lain asli kieu. Si laingna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Oh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah. Sabab Semar teh cenah di dinya, tah ai gorowong teh naon? Oh molongpong. Tah di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Daya mah cermin. Nah, cermin mah pan Hasyum. Cerme tapi sia teh. Cerme mah dinya barang kaluar tito teh cerme. Cimareme tapi sia teh. Alah iya nya. Kamana karep atuh mikir teh si lain teh. Ilmu teh loba dulu. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Hulu ilmu sastra, ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir. Taya pipasyaeun deui nya capek teh. Maka jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah.
Oh jadi siapa nyemah teh kanu aya atuh ka makhluk na nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyemah mah kudu kanu Allah beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah tulisnya di leketek ngaheureuyan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh dalah ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge moal ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si edan nya aki-aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak itu ya ampun jen Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya kan tong ka dewek urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh hartina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si lain nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tah ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka Bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunya sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikayakeun deui jadi panjang atuh semar
alah sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu nitah modal teh kula teh da di akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya di batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduha walaili ida saja Waduha walaili ida saja da uing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduha walaili ida saja eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya di dab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur di dab'an lisikol tak kitu adalah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba itu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teh geuning la ilaha illallah tak kitu salamet gerjing dek ka mana sia init Allah yo aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui
Semar iya Semar mana berarti kemudian Semar guys aya dina diri sewang-sewang apa ayana di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bersih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema ya Pak atau nganyot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkeukan ieu tah